lobana sangu nu kumaneh di dahar ari batin anu kataleg mah anggar we begung beladageun sakirana geus eueuh kawani cicing montong sok ngagokan bisi kacentang beladageun zaman ayeuna mah lobakeun mah duit lamun loba duit bakal loba nu ngahargaan lamun loba jasa hungkul cang tangtu aya nu ngahargaan bener teu beladageun sanapsuna awewe moal beunang dicas ku lalaki anu teu dipika bogoh ku manehna tapi lalaki lamun geus nafsu awewe mana anu teu bisa dicas sanajan awewe bayaran ge bener teu fakta beladageun dengekeun sia besti cek si kardun cenah anu dibahas teh keur bobogohan mah kangen we jeung kangen cenah ari geus kawin nu dibahas teh ieu beas beak sangleun beak cenah duit jeung duit ai keur bobogohan cenah ieu ngomong teh alaunan so imut so alim ari geus kawin gagantawangan cigah toa di masjid wae cenah ieu nya heueuh atuh beda dari ai keur bobogohan mah yang kapake ari geus kawin mah kaangge teh jadi babu sudi ieu capek komo teh dibere bayaran mah ieu zaman ayeuna mah ngabuk we awewe mah kan ari sia besti kudu pusing yang hareupan jelema anu sarulit mah tempo mican banget mican deui banget tempo buan banget deui lamun aya honang datang lamun teu diajak montong milu kudu ribet yang hareupan karitu patutna ieu di mana-mana ge bales deui sakumaha balasan manehna jeung prika laku manehna ka diri urang bener teu beladageun kumaha lur hirup di handap capek matakna lamun keur hirup di luhur ulah sangeunahna ka batur komo ka dulur karasanya ayeuna mah kusorangan hakan we tah tong sok nempoan profil batur ayo we ditempoan meuni kepo dibulak-balik nyekrol video kaluhur ka handap jiga anu sok melek wae ayo we ditempoan meuni panasaran zaman ayeuna baju reket kelas 3 SMP bulu kumuut ge canarolo komo di bulu gigir bobogohan cinta monyet geus pasang status jangan kau lihat cenah masa laluku masa lalu nu mana Asia onton masa lalu di saat kamu busiat di SD kitu meureun kalau bagus ari ngomong ka batur dulur ari ngomong ka batur turunan waduh ieu mana dulur mana turunan ieu mana saudara teh ieu tempo lebaran mah unggah acan bari jeung satahun sakali boro arah nganggap dulur ieu aya nu kitu mah nganggap nage nganggap batur we we tempo nganggap dulur na teh lamun hajat ngawinkeun lamun nyunatan sia kakara ngondang nganggap dulur ngomong gering mah ieu ngabejaan hayang dibere amplop aduh besti hirup keur tenang-tenangna aya we pica capekeun teh si koplo komo lamun aing nonggeng nang karak nang kuban di luhur di handap mah teu murah ngaranna ge jelemanya aya we pisirikeun pica capekeun aing jempe lain aing eueuh kawani tapi piraku we aya anjing keur ngagonggong ku aing kudu dilayanan mah palaur ngegel kedar we rabies keuna sungutna tapi ieu lain masalah anjingna paham meureun dengekeun sia teh kardun ari hirup ulah sok tatawaran kanu jadi pamajikan eudeuh pamajikan ciga buntelan hitut eudeuh pamajikan ciga muning dongkol tarimakeun ieu pan maneh teh nyaho baheula mah aing teh ieu kembang desa panggeulisna pan cantikna pangjangkung alitna keun atuh ayeuna ciga muning dongkol mah ieu dangarana ge geus turun mesin komo geus riab anak mah ieu beuteung nyeundeuk bujur nyende tarimakeun lamun hayang boga pamajikan geulis campernik modalan ulah loba tatawaran modalan ye
sabau na belum taras sanajan kumaneh dituruban nepikeun ka budi ge angger kaambe. Begitu juga kelakuan maneh satu kangen aing ye sanajan disumput-sumput ge bakal kapanggih. What? Peldageun. Ulah panasan ku milik batur, ulah maksakeun hayang katempo wah ku batur. Ye, aing mah boga hutang teh eukeur bertahan hidup, tapi lain eukeur gaya hidup. Peladageun. Keur jelema leutik mah ieu nya lieur we. Gas teh dieuweuhkeun manu hejo, bora dieuweuhkeun langka ge lieur. Piraku ku aing kudu diganti wae mah ku hitut aing ieu ngagebrot. Leuheung lamun di seuneut urung. Aya ieu ender salam dunya. Beunghar onaman hayang dahar tinggal meuli ka restoran. Lapar-lapar tinggal meuli ka sangu padang. Coba ieu jalmi alit kos aing mah paling oge nirun seuneu meureunan kos zaman baheula. Belum pada manyun. Lah, beuki sangsara we, euy. Kalau arah ayeuna gas diganti ku nu gede. Anu leutik oge meulina ileg-ilega. Ripuh. Montong sok ngaku jago, ari sakirana masih keneh wani di kandang mah. Bagong. Boro arah nambahan duit resiko. Hirup oge nitah ngirit. Nyeun anak meni gesit. Tempo dititah ngala duit meni hese indit. Sok aya paribasa, loba anak, loba rejeki. Da baheula mah cukup kudahar. Nyeun anak zaman ayeuna mah kudu boga modal keur sakola. Otak ulah gesit. Nyeun anak. Nu gesit mah kudu neangan duit. Peladageun. Lamun batur ngomong sia teh ulah waka gampang percaya. Lah batur modar dek milu modar. Apanan jelema mah resep adu domba. Ameh maneh parasea. Ulah sok waka gampang percaya. Saacan aya buktina. Pan sia mah belet. Kalakah percaya anu ecek jeung ecek. Bener teu? Hirup mah kudu bersyukur. Kan bae jadi jelema sangsara ge. Teu boga harta, teu boga banda. Nu penting mah halakur jeung dulur. Ayeuna jadi jelema beunghar, harta loba, banda loba. Jeung dulur teu akur. Parebut harta, paloba-loba banda, pahawak-hawak warisan. Kan eta teh aturan jeung dulur jadi teu akur. Jeung dulur jadi teu wawuh. Jeung dulur jadi teu bikan nyaah. Eta teh gara-gara harta jeung banda. Yeuh, sedengkeun warisan mah aturanna awewe jeung lalaki mah beda. Lalaki mah hayang panglobana, sedangkan awewe mah pangsa eutikna. Tah kitu, yeuh keun bae jadi lisan mah sangsara ge nu penting mah akur jeung dulur daripada jadi jelema beunghar teu akur jeung dulur. Bener teu?